Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna Ananda Soli sareng Salihah. Damang mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat jasmanina tur sehat rohanina. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ayeuna urang sadaya tiasa kapendak deui sareng Ustazah Nur di pangajaran basa Sunda. Sateuacan dimulai pangajaran basa Sundana, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Pangajaran basa Sunda nyaeta ngamanpaatkeun alam. Buka bukuna di halaman 11, 12 sareng 13. Aya kalimah nyieun, kalimah make kecap pangantet. Kecap pangantet digunakeun pikeun ngantetkeun caritaan kana katerangan. Contohna tempat cicing. Di, dina, ka, kana, ti, tina. Nah, eta mangrupakeun kecap pangantet. Contoh kalimahna, Amir nuju tuang di kantor. Contoh anu kadua, Budi neundeun buku dina tasna. Materi anu salajengna nyaeta mika weruh kalimah pamenta. Contoh kalimah pamenta nyaeta Pak, hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Nah, kalimah pamenta biasana ditungtungan ku tanda seru. Contoh anu kaduana, Rahmat, hoyong kuring nyobian salak teh hiji mah. Nah, pasti ditungtungan ku tanda seru. Kalimah pamenta biasana diucapkeun lamun urang rek menta hiji barang atau hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan nu Ustazah Nur disampaikeun aya manpaatna kangge Ananda Soli sareng Salihah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.